Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk subscribe kium kuai. Aing, di imah atau di luar? Awana kerasal we, non meureun aing. Aing asa percuma aing nyekel PU kotaan mah. Non dirasa. Bukan be aya budaknya. Kita meta hotspot ay. Kamarana di gayo budak. Biasa na kadari yo, yung matumbe na wo. Woi, dia main selonong bae. Wih, belajar aing melain dia, Bur. Coba katanya heula. Wih, aya naon, Bur? Aya naon, Bur, ngageruan aing? Ari dia geus di mana? Dia mau awi bae kadang abah-abah. Ih, dia pujing aing geus kabantuan abah aing ngabersihan kebon. Woi, Gol, jangan geus beres ngebantuan abah dia. Ih, pujing can aing. Dititan beli kopi aing ku abah aing, geus di dieu beulan aing. Lulus aing, bebersih bae di kebon. Oh, geus geh di dieu bae aing boga omongan ya. Ngomong naon ya? Ayo geh. Ayo. Boga omong naon jeung dia, Bur? Dong mu penting bae. Maksud aing mah Gol, aing boga HP. Teu boga kota. Nanti meureun jagol. Ya mah kebiasaan deh bae nyaho aing ge dia mendek hotspot lah, ngomong bae hotspot gitu kana aing. Ya mah aing kumandek merek hotspot lah kana dia. Apa nage aing di imah tadi bawa pan aing. Bebersih di kebon jeung abah aing. Mun daek dia di imah aing bae, yang beli kopi. Ayo, Pit. Di dia mah kena aing angkat cekalan ku abah aing. Mata. Ayo, Ayo deh. Woi, salah, woi, katitu, woi. Kamarana ieu budak. Biasana kadari ieu imah eueuh. Aman lah aing eueuh budak mah. Kopi, rokok ngabeak. Aman. Kek. Ada mulas sih bocah aduh. Bisa diajak seneng sekali ya buat. Isi. Kek. Bangunan rokok. Isina taruh heula. Gol, dia ngajakan ngopi ongko ka aing. Aduh, apuan aing Bur. Geus gira, nyeduh kopi na heula. Geus Bur, tangguan di dieu bae aing kae meula nyeduh kopi. Geus gira ka ditu. Geus. Ih, kek. Naon Gol? Kopi saya jeung rokok. Wih, Jo, kebenaran aing ngopi. Geus lah aing teh jadi nyeduh kopi. Geus ge di dieu nya. Temu aya bae. Seperti anak soleh. Kopi samer ini nunda teh dieu. Saya. Kene di dieu. Kene teh. Coba, Cok. Sama aing ngopi aing. Sigana meureun. Rokok si eta. Saha? Si kecut. Samis. Geus bae. Ya, Ya, rokokna. Udah mabur loh. Jauh, mantep kopi na. Kemarin meureun teh jelema mana? Tangan dikerisuk kuan teh kapanggi. Manggi dia. Teu nyawa aing. Aing mau bisa kebel-kebel yo. Abah aing can beres di ditu dia mah ditinggalkeun we ku yang karunya. Terus kumaha ge aing yo. Dia tangguan bae eulan di dia sugan ceketut radio. Aing. Tangguan di dia nya aing ka abah aing lah. Ya bae jeung.
Woi, dia. Kerali dia. Cut, dia ngis di mana? Aing ngangan yung si Dagol. Aing geus di kamar mandi aing geus ngising. Mulas aing tadi diburi. Geus ulah bawa mang. Ketidit. Geus di mana, Bur? Buku aing tadi ngangan dia yung si Dagol. Terus kuari si Dagol ke mana? Kakabon paling kanu iya na abahan ang abantuan. Oh, ngobon bae sih tanya. Oo. Bur, si Dagol mah rajin ya. Abah lagi dibantuan ya, tak kebon. Rajin di mana merencut? Dia mah nyango. Emang kunangan Bur gitu, senjata si Dagol. Kucing kabur tadi jeung aing ngajakan ngopi. Aduh, mulas aing. Kunaon deui cut? Cerita aing tadi ngising. Aing ngising deui bari mulas beuteung aing. Sana aing sing bae jeung dia mah. Aing ngising lah nya tanggung di nya. Ngerokok ya? Ih, beak saya rokok. Cut. Aing karek datang jeung si Dagol. Siapa mah? Rokok mang kirim beli deui aing Tanggung ya. Oh. Balik lah. Kucing rokok ujung kopi beak wae jeung si Dagol. Balik lah aing lah. Kita main jolo bae sih mah. Balik lah.